murang kali eta saat ditaros kuno janten sepuhna ujang neng bade ka mana naon waleran eta murang kali mirisnya luar biasa. Anak tersebut menjawab, kamu neng. Terus gitu murang kali ceeti gitu henteu moal aya di dieu mah nu kitu. Terus gitu urang sok jengkel eta ninggal murang kali zaman ayeuna bade ka mana kamu bertinggi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam, meser opak, cakep. Rada dicakepan Bu, siap? Meser salam, meser opak. Ieu nu ngajawab salam teu acan kararompak. Siap sakali deui siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam, meser kesemek. Anu sawareh nu cakepna oge. Seueur nu ngajawab salam tapi siga nu araramek. Ikhlas, ridho, teu kapaksa, teu bari muruku sunu. Siap sajam siap? 2 jam siap? 3 jam siap? 4 jam siap? Itu namanya penyiksaan. Boro-boro saja 5 menit oge eta ibu-ibu geus aya nu api-api hayang kacai. Tungtungna teu mulang deui. Aya nu kitu aya. Di palih mana calikna? Anu nganggo tudung warna naon? Tuh acan 5 menit hayang kacai. Tungtungna teu uwih deui. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam hidupnya makin berkah, amin. Rizkinya banyak melimpah, amin. Dilancarkan segala urusannya, amin. Bisa cepat-cepat pergi ke Mekah, amin. Dan yang masih jomblo bisa cepat-cepat nikah. Aya nu jomblo aya. Anu jomblo di palih mana Pak? Nu payun abdi atuh eta mah. Aya nu jomblo aya. Hidup jomblo. Hidup jomblo. Dan terkadang Ibu, kita sebagai perempuan yang hanya mendapatkan suatu hal yang tidak pasti, betul? Betul? Makanya ini laki-laki jangan cuma memberikan harapan tanpa kepastian. Laras gitu. Mudah-mudahan keun we anu can aya jodona sing enggal-enggal di pasihan jodoh anu soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Alhamdulillahilladzi faddala al-ilma wal ulama wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati
alim ulama, para kiai, para sepuh, para ustadz wal ustazah, para asatid wa asatidah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perlindungan. Amin. Amin. Tak lupa kepada aparatur pemerintah, kepala KKUA, kepala Dinas Pendidikan, juga kepada ketua dinas instansi sekecamatan, tak lupa kepada para aparatur pemerintah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu, semisal yang saya hormati Ibu Nunung, yang saya hormati Ibu Kokom, yang saya hormati Ibu Uun, ayah berendugi kasubuh nu ayah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pula para generasi penerus di masa yang akan datang, para santri-santriah hadir semua, hadir semua, araya sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yakni akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi muda-mudi yang berbakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak, usim abdi teu acan disapa. Da biasa ibu pami waktos entos siang teh nu aya hareudang, nu aya tunduh, nu aya cangkeun, nu aya lapar, hayang gura giru lah. Aya nu kitu aya. Atuh iya ibu-ibu anu cara rantik jelita, imutna luar biasa, sepertos Ibu Elpi Sukaesi. Kamu iya nu payun bari ngahihi, luar biasa cantiknya. Mudah-mudahan ibu, segala permasalahan yang kita dapati sekarang Allah berikan kemudahan. Amin. Sahabai anu mika boga kana utang piutang, singgera dilalunaskeun hutangna. Amin. Tah nu tarik amina curiga eta nu gede tanaga. Terus gitu. Mudah-mudahan we urang mahnya ngengingkeun kana kamudahan kabarokahan ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya tiada kata yang paling indah kami ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kami curahkan kepada duka Islam akni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, juga tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita diakui selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak, santri, kalau didoakan kana kaalusan, kana kasayan, sing sarumanget ngaminanana. Ieu mah aya nu amin. Bare nundut, bare nundut. Lamun ngaji kudu jampe. Siap ditarik? Siap? Lamun ngaji kudu jampe. Karena lagu mas semangat eta aja. Mau cekokom itu tadi jurus. Cekokom. Cekokom. Kahade ulah bari tibrasa. Jadi pami didoakeun kana kasayan teh sing semangat naminanana. Cing cobi urang doakeun. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat sadayana, tisa parantosna ulang ti ieu pangajian sing laloba duitna. Kana duit mah hararejo. Terus itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallam. Tak perlu lama-lama, mari
kita sama-sama membacakan sholawat, menghantarkan rasa cinta, rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap bersolawat siap? Siap bersolawat siap? Moal aya nu selfie moal. Moal aya anu video moal. Aya bade tecekokom acan ogege geus update. Bismillah, berkah bersama ustazah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sadayana sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salam ala salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anu juru ngiringan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam. Keluarkan semuanya Bu. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali dari salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat yang telah kita lantunkan mampu menjadi syafaat bagi kita semua nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mampu semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu. Karena Bu, dengan mendapatkan kemudahan, dengan mendapatkan keberkahan, cukup dari sekarang perbanyak membaca sholawat. Terapkan sholawat dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum ibu bapak berangkat bekerja sembari bersolawat. Sebelum teteh aa berangkat mengaji, berangkat sekolah sembari bersolawat. Indahnya luar biasa kalau segala aktivitas kita awali dengan sholawat. Ieu mah aya nu kieu Bu ya. Tujuanana mah sae mangkat ka pangaosan, tapi eta tina salengkah dua lengkah sampeana sanes kalah ku dianggo kana bari sholawatan. Bari dangdutan di jalan. Aya nu sok kitu aya. Eta contoh cemimin aya cemimin. Eta bade mangkat ka pangaosan, gutak-gitek di jalan, langka aya nama eta cemimin bari sholawatan. Nu dipayunkeun teh kieu, eta bari gutak-gitek di jalan. Gara-gara sebotol minuman dia jalan
sempoyongan. Hobi anak muda sekarang. Hop, jeng 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 jeng. Baru 5% gitu. Acan oge aba-aba tapi geus loba nu nurutan. Terus gitu Pak. Tadi kana sholawat, eta aya nu bari nyangunyar, aya nu bari heuai, aya nu bari ulak-ilik ningali baso. Terus gitu. Aya nu kitu aya, sakali deui sok. Kompak keneh mah sholawat tawa lagu. Gara-gara sebab teruskan ke dia. Jreng jeng 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 jeng. Ya selebgram TikTok kabeh ya mah. Terus gitu. Syuk isyuk TikTokan berang-berang. Teu sawios beureun ari urang hoyong refreshing mah teu sawios. Ngan ari kuru maoskeun urang langki jarang maca sholawat mah atuh ti ayeuna sing tiasa muhasabah diri. Nya kabiasaan teh urang mah eta we nurutkeun lagu nu viral ari sholawatan tara. Bade aya kamudahan kaberkahan kumaha atuh dong ka urang ari sholawatana oge tara-tara acan. Eta ceneni aya ceneni anu mana? Eta ceneni nuju ngahuapan murang kali bade mangkat sakola sok jang geura calawak. Kini ku sadar tuh urang dia mah artis kabeh ya. Apal kana laguna naon oge. Coba Mang tarik Mang. Ya karena semakin siang kita harus semangat Bu. Biasa kudu aya heureuna heula. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Oke heula atuh si emangna capek. Sok cobi urang rada di ieu heula dipersiapeun heula 1 2 3. Kini ku sadar kop sekop sekop cintaku. Sok jadi ringan tak berarti. Hop jering jeng 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 jeng. Karena gara-gara sebotol bapak menitarari gitu. Karena kop sekop komo ya santri oge nurutan. Batakan enak mah urang gentos lirikna aja meh menginspirasi memotivasi urang teh getol karena maca sholawat. Gara-gara banyak sholawatan Allah beri kemudahan. Dengan hobi bersolawatan dapat pula keberkahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallam. Sebab pastinya para santri kita akan mendapatkan kemudahan. Apalagi ini para santri yang dimana Bu mereka yang akan meneruskan perjuangan para ulama, para kiai, para ustad wal ustazah. Da urang teh kedah milarian solusina atuh kumaha meh carana tina milarian ilmu urang teh dipasihan kamu dahan dipasihan kalancaran satu ancan mangkat sakola satu ancan mangkat ngaos bari sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang. Namun cek bahasa Inggris mah kieu ce, today is young, tomorrow will be a leader. Kartos teu. Sekarang pemuda, esok akan menjadi seorang pemimpin. Dalam Alfiyah dikatakan, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rab idza ma hudifa. Apabila ulama telah tiada, maka santrilah yang kan tampil ke muka. Jreng jeng 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 jreng. Nah, iya ibu para santri anu bakal neraskeun perjuangan teh.
bakal neruskan perjuangan saha? Perjuangan para pahlawan, perjuangan guru-guru kita semua. Makanya Bu, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, terapkan ketiga perkara. Apa saja? Yang pertama, terapkan akhlak yang baik kepada anak kita. Yang kedua, berikan modal untuk anak-anak kita. Apa itu? Pendidikan, ilmu. Lalu yang ketiga, beramal. Pasih terang murang kali teh, pami ieu murang kali tos ngagaduhan kualitas, pami ieu urang kali tos katinggal bakatna, cobi amalkeun mah eta murang kali teh bermanfaat pikeun sadaya umat. Insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya Ibu, yang butuh ilmu, anu mika butuh kana ilmu lain wungkul urang ieu selaku anak-anak muda leres, tapi urang oge anu tos sepuh yang sudah lansia masih butuh ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Namun dalam hal ini adab menjadi yang paling utama. Al adabu fauqa ilm, eta ari adab teh luhureun ilmu, adab teh luhureun sagalana. Percuma eta murang kali teh pinter luar biasa pengalamana, tapi akhlakna awon, adabna awon. Terus gitu Bu. Matakan zaman ayeuna kahade para santri, tantangan, rintangan, cobaan bagi kita amatlah banyak, amatlah besar. Utamina tina media sosial. Ku urang selaku orang tua urang kali singtiasa diawasi, sebab akhlak teh menjadi pondasi Ibu pikeun murang kali. Da tu sanes sungkul murang kali, urang oge anu sepuhnya terkadang masuk naon nyepelekeun kana adab teh. Ayah hiji murang kali eta saat ditaros kuno janten sepuhna, ujang eneng bade ka mana, naon waleran eta murang kali mirisnya luar biasa. Anak tersebut menjawab, kamu neng. Terus gitu murang kali ceeti gitu henteu moal aya di dieu mah nu kitu. Terus gitu urang sok jengkel eta ninggal murang kali zaman ayeuna, bade ka mana? Kamu bertinggi. Kalau kalian pengen punya akhlak yang baik, adab yang baik, lihatlah akhlak dan karakter baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pemimpin yang adil dan bijaksana, Pak. Senantiasa beliau selalu memaafkan, tidak pernah dendam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Senantiasa baginda Rasul mapurah ku ngahampura, baik terhadap umat, baik terhadap kawan maupun lawan. Ari urang mah benten eta tatanggi namut piring oge acan 2 poe geus ditagih, geus diomongkeun. Terus itu makanya lihatlah karakter akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Sebab kita para santri merupakan pewaris para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ari urang mah pewaris para ulama. Janten ti ayeuna urang teh sing kedah siap lereskeun akhlakna, perbaiki akhlaknya, perluas ilmunya. Sing haus kana ilmu teh Ibu, da sanes wungkul urang kali anu butuh kana ilmu teh. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Saha jalma anu nempuhkeun hirupna pikeun milarian ilmu, maka Allah bakal nempuhkeun eta jalan hirup manusia ka surga. Insya Allah. Matakan ayeuna mempang-mempeng aya waktu, seueur waktu anggo pikeun milarian ilmu. Sabab da Ibu, urang mah rumaoskeun tos sepuh, sudah merasa kita sudah paling tua, tidak butuh ilmu. Saya sudah belajar PAUD, saya sudah belajar TK, RA, MA, SMA.
tos teu butuh kana ilmu mah angin ngarumaoskeun kitu. Da tetap ari ilmu mah akan bermanfaat sepanjang kita hidup di alam dunia bahkan sampai ke liang. Nah, beres gitu Bu. Dan terkadang orang masuk nyepelekeun eta kana naon, karena surat-surat pendek oge sok diakukeun urang mah geus apal, sok diakukeun urang mah teu hilap cenah kana juz 30 mada pararono. Terus gitu cing cobaan ayeuna urang dites. Siap dites, siap dites, siap dites. Nu palih dia kelompok bungur. Aya nu ngawa tudung bungur, asa di studio 5 Mamah Dedeh Indosiar ya mah. Anu palih dia kelompok beautiful. Siap kelompok beautiful. Atuh cenah neng ulah bungur asa beda teuing. Kelompok princess atuh palih dia. Nah yang inces-inces we geus nini-nini oge. Siap. Cluenya bagaimana? Saya akan membacakan ayat atau surah, nanti setiap kelompok harus melanjutkan. Siap? Siap? Siapa? Untuk kelompok apa tadi? Beautiful. Nah, cara rantik garelis. Sok sanajan si emak eta duka geus mani duka aca. Siap mak siap. Ulah nunutan. Bersiap, fokus semua. Nanti bakal ada door prize ya di akhir. Buat siapapun santri-santri, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa menjawab, insya Allah ada door prize-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus lam yalid 100% untuk kelompok beautiful. Sekarang kelompok princess dan king cenanya. King anu kasep. Eta ci abah bade ngiringan moal. Bade. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Iya kumaha kalaku Allah. Kita padahal ku sarua mimiti nama kul ce. Nah, beda cuma aja. Juga antek kul walu. Terus gitu apa? Berarti ya de paranoku sudah jauh. Eta teh 70 terus 28 surah Al-Jin. Berarti can menang poin ieu Pak Ji. Ayeuna kelompok tercinta. Santri oge sok sanajan pararanas menjadi semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Luar biasa. Pak Haji mak ada di pasien door prize masyarakat mah. Pala linter ya juz 30. Nah ada 200% kelompok beautiful. Oh, cenah ada backingan oge santri cenah ngeutam mah. Uci mau lawa kamu rungkut mah. Siap kelompok Ce Eti siap. Ce Uun. Ce Angel. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kedah kumaha ieu Pati? Kumaha aja kalau ku Allah deui? Eca mumun aya. Kalau ku Allah deui. Eta ci abah geus semangat sugan teh pihadal balas. Beda-beda tungtungna. Nah, can menang poin dah kelompok.
luar biasa. Datu aja rek semangat kumaha ieu nya, cai geus aya oce mah dipayun. Es teh aya tinggal suruput. Baso tinggal bungkus. Abi mah can meunang nanaon. Aya ke dipengker itu cai susu aya. Mun bade bungkus mah mangga we ke euih mah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. 500%. Luar biasa. Berarti katingal ya anu baheula na sok sakola agama nu jeung sok belang betong. Apa leun ieu mah kulhu oge. Ayeuna wilayah ka kelompok inces. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Masya Allah. Nah, baut. Nah, baut atuh. Eta sok sanajan aja eta abi mangilik-ngilik aya nu geus alif lam ra. Geus biasa dibohongan cenah. Jadi rek persiapan we di ayeuna. Padahal mah alif lam mim. Nah cenah neng kelompok inces jadi panggedena. Ojok kelompok ima bisa nate kulhu deui kulhu. Alam nasroh, alam nasroh. Terus gitu. Tapi luar biasa ya sadayana. Masya Allah. Ieu teh sanes aja ngabanding-bandingkeun Bu. Mudah-mudahan ieu para santri terkhususna termotivasi pikeun urang teh naon milarian kana ilmu, ngaderes deui kana maos Al-Qur'an. Sanes kupedah eta surahna pendek tapi insyaallah Al-Qur'an itu yang akan memberikan kita pertolongan nanti di hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Tos cara rangkel Bu harudang urang disapa heula. Hadirin hadirat jawabna anu ngora jawabna anu aya nu peot aya sakali deui. Hadirin anu ngora aya nu kolot di dieu aya. Mudah-mudahan nu kolot sing di ngorakeun deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya itulah Bu Pak, ilmu itu, pendidikan itu sangat penting. Sebab mengapa? Insting kita sebagai orang tua dengan anak-anak, dengan para muda-mudi itu sangat berbeda jauh. Saur lagu qasidah oge Ibu mengatakan, siap Mang tabe. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Jreng jeng 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 jreng jeng 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 jeng. Belajar di waktu kecil ibaratkan menulis di atas batu, sedangkan belajar di usia yang telah lansia ibaratkan menulis di atas air. Tos sepuh mah gampang
sapil hilapna ari murang kalimah babari nerap kana sagalana. Matakan para santri urang sing kedah ngahatur nuhunkeun pisan terkhusus ka ibu rama urang, ka guru-guru urang sebab mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Masa tanpa mereka siapalah kita. Berterima kasihlah kepada mereka, kepada guru-guru kita yang telah memberikan kita ilmu yang mudah-mudahan terkhusus ini para muda-mudi santri-santriyah mampu mempergunakan waktu luang untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kudongkapna urang kapangausan sanes hungkul hayang menang berkat tapi menang ilmu anu bermanfaat. Ulah eleh ku si Upin jeung Ipin. Terang Upin Ipin mak. Oh, tercinana nu botak. Eta Upin Ipin oge semangat kana milarian ilmu. Nah, semangat kana talabul ilmina. Eta aya si Piji nyamper ka si Ehsan. Dari kata di kamesra. Isan payung. Oh, Isan payung. Jumlah. Kita belajar ke tadi kamesra tuh. Cek saha eta teh. Saur si Piji bapak. Kenaon meh menggairahkan semangat belajar. Aya si Piji anu genut di kacamata resep barang tuangan sanes abdi. Jumlah kita belajar di tadi kamu satu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tarajol aya si Upin yang Ipin. Betul. Makanya zaman sekarang yang serba media sosial, serba terjauh dina HP, jadikan tontonan teh sebagai tuntunan. Hei para santri, ayo kita mengaji agar hidup kita lebih baik lagi. Thalabul ilmi di yayasan ini agar hidup kita lebih baik. Amang tos siap teu acan? Tos leuleus acan nu hadroh oge, da can aya basona. Komo abdi nu tadi ngadeg kapanasan, can aya es doger aduh. Siap sakali deui mah. Hei para santri, ayo kita mengaji agar hidup kita lebih baik lagi. Thalabul ilmi di yayasan ini agar hidup kita lebih berkah lagi. Hei marilah santri, ayo kita mengaji, besarkan semangat, kurangi waktu rehat. Hei santri, ayo kita terus mengaji. Cereng ceng 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 ceng. Terus itu bu, cekap sakya cekap, hoyong kene, kan tenang. Da cuma bari ngipli. Abdi masukan aya panitia anu nyolokeun kipas angin. Luar biasa eta teh tina lagu si Meme jeung Susanti. Aya Susanti, perempuan banyak muda. Ajak si Meme nu di acamata. Betul seperti itu bu. Makanya sekecil apapun, hal apapun, kalau kita menjadikan tersebut itu menjadi sebuah hal yang berpengalaman baiklah, insya Allah itu akan menjadi ilmu bagi kita. Terkhusus ibu, kita sebagai orang tua perlu mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Ilmu itu penting bu. Ilmu itu modal dalam segala hal. Karena orang yang berilmu, ia akan dihormati, disanjungi dimanapun ia berada. Satu acan kulam murang kali teh ibu berikan hal-hal yang berfaedah anu berilmu lah inti namanya. Ieu mah ulah budak rek sare kalah ku disingsionan budak teh. Ujang ulah ceurik wae atuh repeh tuh cenah aya juri dina kursi. Mana cenah mama dawa juri itu tuh cenah pelong. Ari indungna teh bingungeun dawa juri. Teh aya bapana keur sarena kursi. Tuh cenah juri keur morengkel. Terus itu tadi repehkeun budak teh kalah ku dilaguan. Pada hari Minggu ku turut aya ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping aku
poe minggu yang ulin ke festival kadir. Jadi berikanlah hal-hal yang mengandung ilmu kepada anak-anak kita. Kurang kali diajarkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, sin, fa, ha, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Luar biasa. Aina ayah ibu level tertinggi tina cacarakan ngiringannya ibu ku abi dicontohan heula ba'a baba bata basa baja baha bakho bada baza baro baza basa basya baso bago bato bago ba'a bago bafu bako baka bala bama bana baha bawa baya bring baso 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 hayang baso jadi makanya ilmu itu penting mempeng urang sadayana ayeuna kaayaan teh nikmatna luar biasa aman damai tentram nyaman tinggal ku ngalaksanakeuna para santri tinggal ku getolna ku rajin kapungkur mah pangiteunya ibu di dieu anu kantos ngalaman emak nuju zaman penjajahan nuju urang teh berjuang keneh hararese milarian kana ilmu teh hararese hoyong tentram tenang kana belajar teh leres gitu cing boroning kana belajar kana ibadah oge ayeuna mah urang teh geus loba gogoda nah benten ari zaman kapungkur mah aja eta masjid padan ari kapungkur mah naon tina luhureun tajuk keneh tina luhureun balong eceun loba lauk hanapna nuju musim eta penjajahan kapungkur teh nuju masa-masana penjajahan nuju masa-masana urang teh berjuang tapi anu ibadah nagala letol luar biasa nu araradan wah ti ditu ti dieu sok sanajan rareuwas eta teh lamun aya kelompok Belanda ti tongoh nu tadi narek aya alal falah eta mang epul aya mang epul erek adan hayya alal falah aya Belanda di tengah reka lebak aya Belanda terus gitu zaman-zaman orang teh keur berjuang kene katakan orang doakeun para pahlawan orang sadayana senantiasa ada di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin teruskeun tah perjuangan para pahlawan teh ku urang selaku para santri ya insya Allah karena ibadah oge kan tenang seueur gogodana aya be tantanganna teh komo ceui mah kana kewajiban urang kana salat terkadang ku apalna urang eta teh kewajiban lain mah urang teh langkung-langkung kuningkatkeun langkung-langkung ku getol ieu mah nyararase we nyalse dur adan lohor cok mang taluan mah da abdi teh hiji ieu naon suantena dur adan lohor